Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring dina gelaran dongeng Sunda anu bade ngalajengkeun carios Munjung Pocong dina seri ke-10. Hapunten para mitra, ieu produksina rada kaganggu numawi aya 3 dintena ieu akun teh teu tiasa kabuka. Duka kunaon? Alhamdulillah ayeuna tiasa deui kabuka kitu nya. Ku kituna ayeuna urang lajengkeun deui wae simkuring nyuhun pidoana ti sararea sing sehat nya, sing lancar, sing teras tiasa ngahibur ka para mitra kaum dangu sadayana. Nya kukituna supados tong nyangkolong teng kana waktos, mangga tuh urang lajengkeun deui wae carios dongeng Sunda dina rekapiksi carios anu didamel ku simkuring nyaeta mantun lalakonna Munjung Pocong seri ke-10. Wilujeng ngadangukeun. Yuk mitra kaum dangu, dikocapkeun di waktos wengi. Angin peuting nganter katiris, lembur nuting trim janten raos keur ditinggal. Sorana si jaliteng ngagrik anteng kapinding ku sora bangkong. Sawah nu ngampar sakapeung welan nyaeta katingal nu keur meujeuhna subur nandur lantaran kasorot ku cahya wulan para mitra. Dikocapkeun harita Mang Ahmad nuju calik di paguritan. Bari ngudud tur neundeun kitab koneng nu nembe di daresna. Disusul harita ku si Anto nu harita mantun kopi oge lajeng jurut calik sasarengan di bale tukang. "Mang, kopina Mang Ahmad," kocap Anto para mitra ngawalan carios dina harita. "Hatur nuhun to. Tok mah parantos kulem acan ya." Taros Mang Ahmad ka Anto para mitra bari nyuruput kopi nu masih panas. "Atos Mang, dupi kunaon Mang?" Taros Anto ka Mang Ahmad para mitra bari sareng ngudu-duduaan tur panona melong ka sajauheun sawah. "Ih nya sanes to, bilih acan kulem. Sugan aya nu dirasa awakna pan amang tiasa ngurutan heula supados merenah kulemna mah teh," tembal Mang Ahmad para mitra nu bari nyender ka bilik bumi anjeunna ngalonjorkeun suku. "Mang, dupi kai teh moal diical ka toko wangunan Mang. Loba kitu kenging eta Mang, papan teh keur amang meser motor urut mah. Pan hatur lumayan eta teh Mang Ahmad," kocapna Anto naros sing nyarankeun ka Mang Ahmad mun leres bilih diical hasilna hatur lumayan kangge meser motor butut. Urang poekeun wae lah papana bade diangge ku amang teh pikeun ngawangun pondok alit-alitan pikeun bararudak ngaos. Nah salian kitu ieu teh to, amang teh masih kapikiran keneh kana perkawis siang kamari. Basa urang motong eta kai. Mang Ahmad nembal bari ngajelaskeun isi hatena nu masih mikiran kajantenan kamari. Basa manehna near tangkal basiah di bumi Mang Uhar para mitra. "Nah, justru eta Mang. Abdi ge asa percaya jeung teu percaya. Tapi nyata eta teh kaalaman saumur hirup abdi mah kamari. Bener-bener asa kumaha kitu Mang Ahmad. Bisa kitu geuningnya Mang, kumaha sih?" kocap Anto para mitra. Anjeuna meunang pangalaman nu saumur hirup nembe dikengingkeun tina kajantenan kamari. Ulah kaget to. Pan saur amang ge kitu. Sadayana geus kawasa Allah.
Moal saha jeung saha anu nembe ngalaman sapertos kamari pasti ngarasa heran jeung kapikiran. Ari Amang sih sanes kapikiran kana tangkal, sabab bahasana bangsa jin anu aya dina eta tangkal kantos dilebuh ku hiji bismillah anu Amang gaduh. Walerna Mang Ahmad para mitra ka Anto bari nyuruput deui kana cikopi hideungna. Lajeng naon Mang nuku Amang dipikiran teh? Taros Anto nu rumaos teu terang kana naon anu dipikiran ku Mang Ahmad harita para mitra. Amang asa ngambu bau siluman tok kamari teh tina awak Pak Uhar. Tembal Mang Ahmad nu curiga ka Mang Uhar sabab kabersihan hate Mang Ahmad masih seukeut kalindung ku cara asihna Allah ka hambana anu soleh para mitra. Siluman Mang, maksudna Pak Uhar teh siluman atanapi jalmi kitu Mang? Anto naros para mitra, wajar da teu ngarti nu dimaksad ku Mang Ahmad. Sanes kitu maksudna. Ari Amang teu biasana ngambil jelema aya bau siluman. Da sabab nu biasana jelema kitu pangintennya kahiji eta jelema teh boga amalan-amalan anu goreng gitu. Sapertos gaduh kadigjayaan ilmu hideung atanapi sasara lampah gampil nama bersekutu jeung siluman tok. Walerna Mang Ahmad ka Anto para mitra. Janten ayeuna mah Anto ge ngertos sabab geus dibejakeun antawis maksad nu dikocapkeun ku Mang Ahmad tadi. Aduh Mang, berarti bahaya Mang pikeun urang mun nya kitu. Sok pan dibejakeun mun nya leres boga ilmu hideung atanapi bersekutu jeung siluman. Jabur jeung suguhan anu kadahar ku urang bakal janten pasaradan urangna Mang. Nu saurang kena teh dipake tumbal keur manehna. Waler Anto ngocapkeun jeung ngarasa sieun pedah emut ka saur batur para mitra. Us ulah waka suudon heula to, ulah waka. Amang mah nyarios teh aya ku aneh hungkul sanes leres nuduh atanapi mastikeun ka Pak Uhar teh nyaeta kalebet jalmi di antawis nu dua tadi sanes. Jadi ieu mah ngarasa aneh weh Amang teh. Mang Ahmad rikat nembal para mitra. Sadar bilih ucapna kalepatan kalayan teu sadar geus kapolosan ucap. Nya Amang tadi nyebata kitu. Atuh pan abdi teh janten deras Mang adanguna. Lajeng kumaha tah ayeuna Amang? Masih aya pikiran nu henteu atanapi pikiran anu ngaganjel ka Pak Uhar Mang? Anto nembal bari ditungtungan naros ka Mang Ahmad. Nu katinggal harita Mang Ahmad masih mikiran ka Pak Uhar dina harita para mitra. Aduh kato, urang ulah jauh teuing lah mikiran anu can puguh. Ayeuna saya kena urang ngopi weh baru udud lajeng kula mah. Pilih subung ke kaberangan tok. Pungkasna Mang Ahmad harita para mitra. Tepas obrolna jeung Anto. Anjeuna duduaan ngopi bari melong ka sawah. Sok sanaos tiris hawana tapi dirasa nikmat ari aya cikopi jeung udud bako. Para mitra kaum dangu dicarioskeun di waktos enjing. Ngaran kota memang benten jeung lembur para mitra. Sok sanaos enjing kene jalan kota mah parantos rame. Nu leumpang jeung lobana kendaraan nu ngaliwat memang geus janten kabiasaan sapopoena. Kiwari katingal Mang Uhar nuju ka dongkapan tamu dua jalmi nu kirang langkung geus yuswa 50 tahunan. Nu teu sanes eta teh Mang Rupi, Mang Emput jeung Mang Yoyo para mitra. Anjeunna tatamu dumeh kaperengan wartos kamari tepang salaku tatanggina ngiring ngabantosan nurunkeun barang nu dipeserna ku Mang Uhar ti pasar jeung toko mebel. Pak Uhar, nya kitu kami dongkap teh maksudna mah bade mastikeun perkawis kamari Pak Uhar saurna teh butuh jalmi pan anu tiasa ngajagi peuting bumi Pak Uhar. Nya intina mah satpam atanapi amsit lah kuli melek.
Mang Empud basa harita. Basa basi ka Mang Uhar nu niatna muguhkeun maksad nyaeta bade ngalamar janten tukang melekan di bumina para mitra. Semohon Pak Uhar, leres pisan dumawi Pak kamari abdi oge kenging warta. Malihan santer warta teh ieu Pak Uhar. Dicetak di koran-koran geus aya motif parampokan anyar Pak. Saurna teh munjung pocong Pak Uhar. Kocapna Mang Yoyo bari harita masihan beja kana warta anu geus santer didangu ku wargi kota para mitra. Nya Mang Uhar nu janten reas dume anjeunna mah kahiji teterang pisan kana warta anu santer ngeunaan pagaweanana. Kaduana bilih aya kacurigaan wargi. Oh, kitu Mang Yoyo. Pami kitu mah nya mangga lah. Saena dikawitan ke peuting wae Mang Yoyo sareng Mang Emput tah jagi di bumi abdi atuh. Kocap Mang Uhar teu kedah panjang mikir narimakeun katamuna pikeun kuli melek di bumina para mitra. Sabab pamikirna supados tong janten curiga pikeun wargi di dinya ka manehna nu aslina salaku jelma anu munjung. Cocok pami kitu mah juragan. Janten dikawitan peuting ieu panginten ya kan. Taros Mang Empud para mitra nu geus lain nyebatna ka Mang Uhar janten juragan ayeuna mah. Sumuhun Mang Pud. Oge Mang Yoyo mangga. Tiasa ngawitan peuting ieu kangge jagi bumi abdi nya Mang. Antong sieun mun ke manggi jurig nya Mang. Aduh kan, gampil berkawis jurig mah moal sieun. Sabab saban poe oge kuring babaturan jeung jurig. Tah jurig na keur nyuruput kopi. Tembal Mang Yoyo para mitra bari heureuy ka Mang Empud nu geus biasa batur guyon sapapoena. Buset dah. Marukana urang teh jurig maneh mah. Maneh tah kina jurig. Dua nana silih tembal ku banyolan nu geus biasa janten ramena mun keur nongkrong para mitra. Nya panginten sakitu katerangan ti sim kuring Mang. Mangga jam 8 wengi Mang Yoyo sareng Mang Empud kantun muka wae gerbang nya Mang. Ke perkawis kulian mah saban isu ku sim kuring diupahan. Pungkas obrolan harita Mang Uhar ka Mang Yoyo jeung Mang Udin. Sasarengan harita bubar nu digentos kana carios lian para mitra. Ngocapkeun peuting harita para mitra. Angin latar nu teu biasa, bulan di langit ukur sapotong, nu sakapeung katutup oge ku liwatna mega hideung. Mang Yoyo jeung Mang Empu duduaan harita keur ngajagi bumi Mang Uhar di modalan radio Sony nu saukur aya 10 ban. Diputerna siaran dongeng nu kaleresan keur nyaritakeun carios nu nyieun keueung. Merinding muringkak rarasaan diri sabab kaharti da anjeunna terang yen bumi nu ditempatan ku Mang Uhar harita teh mangrupi bumi nu lami suwung sinareng angker. Ih neng nong para mitra dongeng nakabujeng neng nong nya. Nya panginten siaran ayeuna mah sakitu heula. Insyaallah urang lajengkeun deui saenggalna dina seri ka-11 nya para mitra. Pamugi para mitra sadayana sing dina kayaan sehat walafiat, lancar rejeki, sing teras ngadangukeun dongeng-dongeng karya abdi. Doakeun sim kuring nu pamugi sing sehat sing teras tiasa ngahibur ka para mitra sadayana oge. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.